Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, selamat malam ke para penonton setia channel YouTube Dek Saputra ya Pak. Tos lebaran meren seminggu tos lebaran. Mina izin apa izin, mohon maaf lahir dan batin. Bilihna aya kata-kata atau napi tingkah laku anu menyinggung Para pemirsa nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna karena kita semua manusiawi mah. manusia. Ayeuna teh dinten naon mah? Ayeuna teh dinten Minggu tanggal 30 April ya 2023. Enjing tanggal 1 rencanana di tanggal 1 badai ka ieu mah badai ka Gunung Hawur sareng Gunung Lembu tektok ya. Kita doang Amang dan Abdi berdua ya. Karena yang lain ada kesibukan. Itu naon kita mah ada niatna oge bade camp sanes camping bade pemanasan lah tripnya trip ceria duaan oge tetap happy. Kalau ini alhamdulillah disponsori oleh di endorse iya Kongguan isi opak dah. apa ya namanya orisinil disegel orisinil bedol orisinil masih baper coba kita coba aduh bentar Pak ya. Kapan pemirsa orang di review ya ada cai putih dan ada ini nasi plus lalap teri ada tempe kental lalap punten ya sanes nanaon Amang ditawisan terus mah alhamdulillah alhamdulillah jadi abdi punten pisan tuangna nyadira yang iya naon Mang ya oke aya energi sok Mang di ya siapa Mang siap tapi sambil Mam sambil ngobrol ya ditampil Pak energi Pak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, punten nih Pak, bari ngobrol nyatanya. Sedikit berbincang, asik sedikit berbincang. Besok teh pemberangkatan teh bade tabu sabaraha ya. Abdi mah hoyongna tabu 6 tapi disampeun teh naon Mang? Teu sawios disampeun. Ka dieu marakan. Rencana awalnya Mang bade nginep di dieu, Mangnya tapi berhubungan aya rekan Amang anu hoyong kumpul di mana Mang? Kebun kopi tempatnya di Sumulugo. Kebun kopi kebun Burang hoyong di amprokan ku Amang. Amang rencana nginep di ditu. Nginep di itu Pak di Kebun Burang. Paling nyubuh lah turun di situ pulang ke rumah tiba persiapan biasalah langsung ke dia sekitaran paling jam 6.30 lah setengah 7-an malah ke dia Pak bilihna rada telat gitu paling tabuh 7 gitu Pak ya insya Allah lah diusahakan tabuh genap terus di dia gitu ya. Abdi nitip pada ke Amang jaga stamina siap ulah dugikeun ka kirang bobo sajam rek 2 jam oge bobona berkualitas Mang gitu. So lamun teu bobo pisan kan bahaya gitu. Ending perjalanan ke 2 gunung. Tektok istilah namanya Mang. Jadi berangkat pagi pulang sore gitu. Sanes Bang Toyib mah soalnya pergi tak pulang-pulang ai kamu pasti pergi pasti pulang gitu. Aduh Mang alasan memilih Gunung Hawur sareng Gunung Lembu naon ta Mang? Nu pertama mah disarankan kangge pemula Pak menurut Mara pribadi gitu Pak. Soalnya dari segi ketinggiannya tidak terlalu tinggi, dari akses jalan mungkin gitunya mudah, masih tidak terlalu susah lah gitu Pak. Ya terjal teh kan Mang.
meskipun mara canyobian gitu ya perdana ya banyak pemirsa ya perdana ke Gunung Haur sareng Lembung teh meskipun acan ngaraosan antara acan nyobian kali itu tapi ayeuna mah kan seueur media sosial banyak terus oke seueur dokumentasi anu di uploadkeun jadi tiasa ningal gitu Instagramnya non pak ayah kalau teh hilap euy Gunung Haur serat lah ya aya Gunung Haur pokoknya kata kita kanggo naik gunung salaras nama acan pernah di lingkungan Purwakarta mah balas pak pertama kan awal-awal abdi naik sareng amang di Gunung Burangrang kata lebetna Bandung ya buat tempat burang nanti Bandung terus ke Gunung Cangga Gunung Cangga oge kan Subang ya. Terus terakhir kemari bulan Januari emang di 2023 ya, Januari awal tahun tapela ya tadi Pangalengan itu panginten janten ayeuna hitung-hitung ulin di masorangan gitu mang manya ikan jauhna ka Jugjug ari Purwakartana dan pernah pisan ya hapunten sanes teu naon karena kan mepet waktuna memanfaatkan momen libur mah ini kan hari Senin alasan tanggal merah jadi dimanfaatkan itu pemanasan terus lami oge vakum berarti mah setelah Januari seberapa bulannya Januari Februari Maret Februari Maret 2 bulan lah kurang lebih 2 bulanan abdi mah tapi amang mah kan tipe ini sareng habis ke curug ya ke curug abdi mah vakum pisan jadi ayeuna supaya agenda selanjutnya luas deh itu pemanasan lah ya mah terus abdi bade mah wius masuk aja bade naras mah kita sama-sama acan pernah ya ke Gunung Haur sareng Gunung Lemu ya dacan sama sekali anjing kita hanya mengandalkan informasi dari HP dan warga sekitar paling naros terus oge sepengetahuan amang otomatis kan perbekalan tektok kira-kira naon wae emang penting mah meureun cai di dieu mah ya cai timba paling terus uang utama uang terus kawis uang kita mah sekali lagi tim hemat ya leres low budget lah bisa tong leuwih ti 50.000 iya kecuali namun emang benar-benar aya urgen naon ya mau tidak mau gitu tapi kita mah diusahakan di bawah 50.000 untuk kedua gunung ya leres pak paket pelajar mah gitu terus oke pak punten ya jadi naros niko pak santai mah soal TikTok bade masak di itu tapi moal gitu saya nama kanggo TikTok memang kita nyandap makanan siap saji lah siap saji di rumah berarti kecuali lamun misalnya amang hoyong bari ngopi berarti kudu ngahadeun cai sakedap-kedapeun tapi selebih nama bagi abdi pribadi ari si meureun nyenak timbal terus makanan mah meureun cemilan anu makanan ieu mah kemasan lah supaya di ditu teh bari ninggal pemandangan bari ngopi iya bari ngopi kudu nyenak mamen anu adadak masak lah kabira sama gitu dah paling lamun angka jam genep kita 8 paling jam 10 jam 11 emang ada setengah harian lah setengah hari dan kita prediksi gitu nyamang diusahakan tengah hari teh sebelum tengah hari terus saya di luhur di Gunung Haur terus Gunung Haur oge di pleret ya Sukasari Purwakarta jadi abdi searching 517 mdpl ketinggian untuk Gunung Haur udah Pak yang hanya setelah sama Gunung Lembu
Duka sabaraha hidup di pasti nama, cuman masih di bawah 1.000. Oh iya. 1.000 mdpl. Iya. Masih kategori landai lah Ya. bagi kita mah memang bagi pemula. Ya. Karena kita saat oge kan Gunung Burangrang 2050 mdpl. Ya. Gunung Terus Canggas 1685 mdpl. Ya. Gunung Artapela 2195. 90 aduh kak 85 pokoknya mah sekitar 200 lebih 2000 lebih nya 2000 lebih. Kita kanggo abdi bade naros Apa? kanggo otomatis kan kita perbekalan paling 99 kali itu Ya. amang bade nyanak nyanak gas jadinya Mana teh aya anu dipikahoyong gitu Pak. Kan cuman kalau misalkan ini kan siap saji, jadi otomatis orang nyandak ieu we kompor sareng nesting. Gas gitulah hiji ge cukup sekali ge. Bade nyandak mie paling nyandak mie mah kitu hiji ataupun 2 wadah mah gitu Pak. Kan orang meser ieu we ti bumi bakal teh meser energen anu amis-amis jadi seger lah gitu Pak karena badan teh gitu. Ya sugan ke dina kulkas aya keneh mah urang nyandak sirup. Bener bang. Sisa lebaran. Urang nyandak sirup gitu kan lah sabotol 2 botol mah gitu. Kira-kira aqua kanggo air minum cekap sabaraha botol mang rek nyanak di bumi apa rek ngandalkeun di tempat wae? Kemungkinan sih pami misalkan tertentu mah urang nyandaknya botol mah sih mau jauh ti nu akeung gitu Pak botol mah. Nyandak urang nyandak we 2 atau 3 botol mah gitu. Urang nyandak soalnya kan bisa yang ini energen gitu kan itu kayak urang nyandak 3 botol. Jadi rencana teh berangkat dari rumah di base camp di dia. Base camp. Tujuan utamanya ke Gunung Haur. Gunung Haur ya. Sekitar lewat tengah hari. Iya. Ya perjalanan menuju Gunung Lembu. Gunung Lembu. Tapi situasional emang Ya, ya. Jadi aya beberapa perubahan karena kita kan belum pernah kan itu kacan apal trekna, kacan apal situasi keayaan anak gitu mang. Bilina aya terjadi hal-hal anu heula gitu ya, misalnya naon gitu bilina aya perubahan rencana nyuhunkeun dimaklum gitu ka pemirsa. Oke nyuhunkeun pidu anak sing lancar besok bade di gaskeun kita tektok ke Gunung Haur sareng Gunung Lembu. Insyaallah dokumentasinya mang. Insyaallah dokumentasi pasti ada. Ya. Terus informasi teh parkir sabaraha mang? Parkir teh aman kita acan ditinggali Pak kanu internet teh. Ya. Tapi kita menganggarkan kisaran 10 sampai 15 parkir motor. Ya. Kami ke gunung mah biasana tebih di 10 sampai 20 ribu lah kamu tiket masuk mah gitu mah. Kadang-kadang 5.000, kadang umumnya. Tapi tetap kita jaga-jaga sebisa mungkin bisa cukup uang 50.000 kanggo 2 gunung gitu mah. Ya. Besok berarti kita berangkat cuman 2 orang Mara sama bapak. 50.000 teh termasuk bensin. Termasuk bensin. Da kita makan punten ya ke pemirsa. Ya mah kendaraanna irit gesit. Tah. Anjing. Gesit. Ini anak nu abi apa rek nu amang? Kumaha bapak eta? Nu abi ayu. Mangga. Kayak nomor simpan di dia Bang Eta. Nah, siap nah pang gitu mah. Gampang lah ya namanya. Gampang lang diirah. Terus kanggo enjing ka puncak Haur mah berarti kena dicandak tas mamareuna. Candak Pak di sana. Larasaan nyanak 1 tas oge cekap sih mah. Nyanak nomor apa? Nuanya. Orang iya aduh sok Asian tuh punten pemirsa sanes ieu enggak keneh
Barang nyetak gitu ya. Siap. Botok kan lebat rada ageng gitu. Berarti aya sababaraha anu teu kada dicandak seperti tenda Fly sheet, terus sleeping bag. Nya hemok mobil nah bade mah pasti dicandak hemok. Hemok mah berarti pada dicandak-candak. Ya. Soalnya kita teu nginep teh nyamangnya. Dan isi carrier bakal Ringan lah. ringan. Paling heureun ku makanan palinten. Abi mah bade nyanak ieu hiji mah. Coba Kantong selepang teh. Oh, selepang. Kanggo HP, kanggo dompet supaya teu ieu teuing. Tapi tetap jas hujan mah beureun Nyandak. Iya mah nyandak. Kamu jaga-jaga karena kan cuaca saat ini tidak bisa diprediksi menentu. Kadang hujan, kadang panas, kan kadang panas tiba-tiba hujan. Ya. Kita tetap memperhatikan keselamatan mah. Ya, harus Pak. Berangkat tetap pakai sepatunya. Ya. Sepatu seperti biasa, jaket supaya panas deui. Terus topi, abdi beli nyanyi topi Ya, emang kira sami topi pasti. Helm kalau di perjalanan Helm ya. safety-nya. Safety reading, safety hiking bukan gitu Pak. Air putih Air putih kan putih mah termasuk iya Pak. Putih. Coba dibalai ya Pak. Ya Pak, bentar ya Pak. Kalau bisa orang tinggal beli pajarkan lagi Pak. Segalanan di Pak. Bismillah. Oh, sana seranginan ya. Coba dilihat beli nanti jelas tah. Masih segalan. Mangga Pak. Iya Pak, sok. Memang kita di tuang Bang. Bismillah. Ya sekedar dicuci tangan aja. Siapa? Tuh. Pak, ditampi Pak. Bang. Itu panginten sanes teh hoyong seueuran da umargi nu sanesna menuju aya kesibukan masing-masing. Juga naon namina teh Mang sareng keluargana, sareng tugas pribadina panginten nu gaduh tugas, nu gaduh keseharian tertentu lah gitu Mang. Janten kita mah berdua juga let's go gitu ya. Panginten gitu kanggo kami mah seharusnya seueur kitu nu bade diobrolkeun sareng Amang teh, tapi kaayaanana Amang ayeuna kudu ngabujang ka Kapoho Burangrang di Sumur. Aya sabaraha orang di ditu? Itu teh ngadang mah kan bade nginep ya Pak. Terus aya 2 tenda sareng plastik Pak ukuran 4x3 terus dibentangkan dari teh. Ya sekitar 10 atau lebih, kurang lebih 10 orang lah gitu Pak. Eta teh acara keamang nama dadakan war infona dadakan. Karena aya seueur kenalan dari gaduh relasi mah nyamangnya. Iya Pak. Jadi Amang ya mah dua malah. Amang berarti kehadiran anu di itu supaya kompak dan rame panginten Mang. Banyak naon wae ke ka Kapoho Burangrang. Terus wih ti dia. Mau nyenak naon sih Pak? Dah tenda panginten tos disaeogikeun gitu sareng sanes lah. Paling di bumi nu penting mah bade nginep di alam ataupun henteu oge gitu Pak. Penghangat tubuh, jaket maupun sleeping bag ataupun simut gitu Pak. Nu utama nama eta nya paling nyandak sleeping bag sareng hemok gitu. Dari sepatu mah tetap nganggo Pak ka mana-mana lagi sepados aman lah gitu. Insyaallah kin sawih nanti dia orang gaskeun urang mah. Gitu. Nya duka tah ieu Pak
sugan kitanya memanawian iya mah iya rencangan anu ayeuna ngiring di Keboborang urang coba diajakan kumara gitu kanggo acara enjingnya teh orang sugan kieu we bari ngobrol naon tah heula nya urang ngiring urang TikTok gitu kan insyaallah lah urang ajakan gitu nah mudah-mudahan mah aya nu ngiring gitu jadi aya kenakeun deui ka pemirsa gitu tah jadi kan kita mah ti awal punten Pak ti awal ge kan urang manjangkeun duduluran jeung silaturahmi jadi urang ieu lah gitu berarti kieu kesimpulanana lamun misalnya besok pesertana nambahan berarti marketing Amang sukses. Ya. Namun besok tiba-tiba hanya kita doang, marketing Amang perlu dilatih lagi. Ya, seperti itu Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Aluramanya duaan oge. Penting mah ngeunah seuri itu kan anda mah. Ngeunah dahar ngeunah seuri. Ya. Aya caritaeun ke ka generasi penerus. Generasi Pak. Bahwa aya nu nyaritakeun misalnya teh Gunung Haur teh indah ulah ecek unggul tapi kurang ngalaman ternyata aya A B C D gitu walaupun misalnya suatu saat nanti kahareupna aya tambahan naon gitu misalnya emangnya santena urang teu poekeun deui gitu apal ieu informasi nyata teh baru gitu kan gitu panginten kanggo rencana perjalanan besok Mang naon deui nya abi teh tadi namanya hoyong seueuran gitu benar-benar menghabiskan waktu liburan di sisa-sisa ya ini kan libur terakhir lebat kerja lebat sekolah gitu panginten da abdi dinten Salasa terus mulai efektif deui kerja mah ama oge meureun sakola terus kedah wayahna meureun sakola deui walaupun terus lulus meureun nya kantuan perpisahan amang oge nyuhunkeun pidoana ka pemirsa mudah-mudahan lulus ditampi pas ngelamar kerja kan mohon Pak sesuai harapan amang itu ditempatkan di sisi Allah ditempatkan di tempat kerjaan sesuai paling ngopi Mang siap Pak asa-asa itu Pak penginten kami anu nembe keluar sekolah maupun bade dilanjut kuliah ataupun da mana biasanya udah mah dina status we ante sok info loker gitu. Nah iya mah tong dina WA hungkul kalau misalnya beli naya info loker mangga we di komen link lokerna. Aduh pengalaman Mang tapi amang tong terfokus deui kerja kumaha carana nyiptakeun lapangan pekerjaan Mang. Iya Pak. Nabi apal amang gaduh potensi gitu ya kari naonnya nu pas jeung kesenangan amang gitu da kerja ge lamun misalnya ditempatkan di tempat anu sakirana teu senang urang ngalakukeunana bakal loba penyakit nama cari kesenangan walaupun naon ngaranna teh gaji nomor 1 gitu sebenarnya memang tapi kenyamanan anu paling utama kalau sama di Purwakarta teh ngadangu aya Gunung Parang emang nya aya Gunung Parang tapi kanggo sementara bade ka 2 gunung heula 2 gunung nya Haur sarang Lembu ya Haur sarang Lembu mudah ke kapayuna tiasa ya budaya milik ya. Sehat tiasa kajug anu sanesna nya Bang ya amin terus seueur lah rencana anu urang hoyong direalisasikeun teh salah satuna nostalgia ka Gunung Canggahnya Bang ya nya Pak terus di Curug Cijalu ge anu caket teh acan emang ya Pak percurugan terus pantai oge nah acara akhir tahun ke pantai
terus abdi hoyong ngajak baru dapet ka ieu mah tapi na motor ka ieu ka sayang gelang mah di Garut terus nya Pak orang jilah usahakan nanti Pak tapi Pak waper kan abdi ge hoyong ka dia dah dia acuh karena di endorse emang iya Pak orang insya Allah entah tahun kapan bulan kapan pasti negeri di atas awan dia ya abdi ge seueur sih kahoyong mah cuman realisasina terbentur sareng ini itu mah ya terus Pak contohna hoyong ka Garut ka karetaan acan wae nya gacan turun tina kareta terus ka ieu ka gunung-gunung anu caket di stasiun di Garut teh naon emang di Garut Papandayan. Papandayan ya laut di mana Pak lautnya Garut itu lautnya mulai terdapat pokoknya mah seueur lah di Jawa Barat tuh gunung-gunungnya Pak di daerah-daerah lainnya oke seueur gunung-gunung anu tos iyalah non ramai kasohor ya gitu kasohor ari Gunung Ciremai itu di mana mah Gunung Ciremai teh di Kuningan Kuningan di Kuningan Pak lumayan luhur oke 3.000 lebihnya ya kemarin tinggal di adit teh di statusnya Pemeter 4 mah itu gunung tertinggi di Jawa Barat Ciremai Pak oh itu ya Pemeter 4 mah 3.000 lebih 3.000 lebihnya tinggian nanti terus Gunung Salak ada empat aduh lumayan menantang ya walaupun banyak orang-orang anu nyaritakeun anu mistis ya. Tapi emang sih di mana wae kita kudu bisa ngajaga adab kan ya ulah sang ngeunahna gitu kan adab ke penduduk sekitar adab ke di tempatnya gitu kan jadi lima orang taikeun wae pangitan TikTok besok banyak dua anu ge kita ceria siap gaskeun pokona urang dia bikin naon emangnya momentum yang kesan baik lah gitu iya kesan baik ke amal tapi hoyong ngelatih lebih naon ya lebih menyenangkan lagi gitu mah di mana wae tadi nama kan hoyong seueuran bring deg gitu katingalin emang tapi tenanawan lah dan mulai nage menuju Saripupah tesawios ya ada Pak bener ya cair buyur biasa bolos aduh ya gitu ya pengintan kemarin Pak tadi itu ada soal konsumsi mah itu kedah seueur nyanda konsumsi gitu nya kita kan tadi badai TikTok tadi jadi siap saji gitu disimpulkan memang kanggo perencanaan besok jadinya besok kita berangkat jam setengah tujuan titik kumpul di dia ya di base camp biasa terus tujuan utamanya di Gunung Haur di Sukasari Kabupaten Purwakarta. Setelah dari Gunung Haur badai dilajengkeun ka Gunung Lembu ya dilajeng ke Gunung Lembu kita muru pas sore lah wih manyamangnya muru tos non ngaranna teh tos tepanas teh mudah-mudahan alurang teh tapi hoyong sunset heula sih Mang kami rencana mendukung mudah-mudahan kenging dukung terus kanggo biaya mah meureun samahi-mahi diusahakeun 50.000 kanggo perbekalan tidak terlalu rumit yang penting mah cai sareng timbal nyenak roiko mah meureun harus wajibnya roiko masako wajib roiko masako di abg aya peyek gitu apa gorengan
Oh iya iya. Terus mau temen nasi lah. Terus iya oke Pak di bumi oke aya Wapelo. Wah. Biasa tidak Sponsor. luput dia sponsor promo Wapelo. Perang salah di aya iya. Kongguan. Meskipun dia teh Kongguan teh acan kependak bapak teh Pak ya. Duka ka mana? Oh, Ieu teh duka anu motona. Duka ka mana si bapak teh. Soalnya tiap lebaran tarawih. Lupa iya kan bapak dah. Aduh. Itu karena udah tekara hostel Tukara nya apa aduh waktu teh. Kepanginten Nya. cukup sekian kali deui minal aidin wal faidin. Nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Ya. Sekarang nyuhunkeun video anak mudah-mudahan amang cingkenging kerja anu Amin, amin, menyenangkan. Amin.